daun salam, daun salak, daun papaya. Ibu-ibu anu jawab salam kompak didoakeun mudah-mudahan boga minantu orang kaya. Buset. Matre oreh. Ada pantun buat bapak-bapak, daun salam, daun talus diwadahan kana rantang. Anu ngajawab salam rada lulus kaciri keur mikiran hutang. Aya nu boga hutang aya. Kubarokahna urang kumpul ngaji, mudah-mudahan anu boga hutang cepet lunas. Ayo eta kencang di bayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Waqala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah sadaqallahul adzim wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Wa qala nabiyuna Muhammad wa qala nabiyuna Muhammad khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Al hadis al makna wallahu a'lam. Wa qala nazim fi kitabi ta'limil muta'alim ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi. Ibu salawat barang ya Rabbi bil baligh maqasidina waghfir lana ya wasi'al. Ieu teh zaman geus bantuan ulah colong bae. Ieu teh zaman geus kudu asap-asap mik lamun teu hayang tijung ka agama kudu mik. Ngeunaan tinggal kieu doang ieu. Ya Rabbi bil mus baligh maqasidina waghfir lana ya wasi'al. Ulah loba goreng sang
sangu dia lapar merintah sampah ulah loba goreng sang kakiai ulah heu matak di dunia cilak di akhirat asup narak na'udzubillahi min terus saya terak mulai ampun paralun anu kasuhun ka para guru hampura anu diteda ka para alim ulama mipit widi ti para kiai kukituna salam hormat anu saageng-agengna anu saluas-luasna abdi sanggakeun ka para kiai para asatid tokoh dan pemuka agama anu hapunten teu tiasa disebat nami hiji-hiji insyaallah henteu ngurangi kana rasa hormat sareng takdim abdi kasadayana anu doana ku abdi sangat dipikasuhun aparatur pemerintah teu kakantun keluarga besar pondok pesantren Al-Quran Bani Soleh Kang Haji Mansuro Kang Maul anu gaduh panuhun ibu-ibu bapak-bapak santriwan santriwati pamuda-pamudi anu caralik dipayun mudah-mudahan berkah ngaji urang kabehan menang topek hidayah karena ibadah tambah tekun hirup bermasyarakat tambah rukun sanggeusna rukun mudah-mudahan ieu masyarakat jadi masyarakat anu ngahiji sanggeusna ngahiji mudah-mudahan daraek ngaji kadituna daraek muji karena maaf-maaf di alam dunia geus lain deui rarasaan geus deukeut ka hareup jauh kaburi bener teu mah makana ayeuna cek budak sakola mah zamana era globalisa loba jalma anu hayang perebut kor geus meunang kursi mah kawena korup jageura hayang kabeli mobil mer geus kabeli mobil Mercy mah ka dieu ka ditu make jas make sapatu make das rakyat mah susah balangsak bae dahar ge jeung taras kana salat jeung ngaji mah nyararis masjid gede wanci subuh eueuh nunggus geus capena geus puji syukur urang sanggakeun ka Allah Rabbul Ghafur salawat salam pamudah-mudahan salilana dawam dilimpah curahkeun ka junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad mudah-mudahan kumpulna urang ayeuna ku Allah dijadikeun wasilah dijadikeun contoh kecil nanti di akhirat urang hayang dikumpulkeun deui siga kieu amin kalawan kumpulan jalma anu bakal menang rahmat Allah menang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi amin ya robbal karena maaf-maaf ibu bapak hadirin hadirat sadayana sagede urang mah Uy, tolong apa ya? Sagede urang mah lamun ngomong-ngomong hayang ka surga, lamun ngandelkeun ibadah, lamun lain karena syafaat Nabi asana jajauheun, bener teu bah? Lamun urang ngomong-ngomong hayang ka surga ngandelkeun ibadah puasa urang mah lamun lain karena syafaat Nabi asana tangeh keneh karena maaf-maaf puasa urang mangan saukur mindahkeun barang dahar ti beurang kaputing bener teu mang nya beurangna mah puasa teu dahar teu nginum peutingna teh doang nu balas dendam bae kanas ngora aya jambu kalutuk aya komo eta model salaki teteh tak puasana padahal nama jangkung gede kumis sagede tai eta puasa nyap-nyap bae mamarahan aya kotok ditimpu aya meong lewat ditajong eta sameong sampai ngancleng ditanya ku baturna kunaon sia ditajong maling lauk tah ijah henteu naon ngising dina kasur henteu ja pan jadi tajong nyaho aing teu ngarti puasa jeung nyap-nyap bae
komo eta jam 2:30 lamun keur puasa kan dedeuleuan geus lain deui mah nya. Neuleuh paciringan do cing caoh bae. Neuleuh tai palit disusukan doang gogodoh cau. Komo eta 5 menit deui kana buka puasa geus mamarahan bae ka anak. Ieu budak jam ieu hirup tah paeh ieu. Aing jaku anca amat. Puasa jeung model gitu hayang ka surga jauheun da. 3 menit deui kabuka dihareup geus dikumpulkeun kabeh kolak 2 mangkok teh manis samu papais 4 geus dipesekan 2. Begitu aya nu adzan Allahu Akbar Allahu akbar barbar acan cau geus beak 2. Eta puasa samodel kitu jajauheun bakal ngasupkeun kana surga lamun lain karena syafaatna Kangjeng Nabi. Bener apa bener? Lamun teteh ngomong-ngomong hayang ka surga ngandelkeun salat, ya Allah, lamun lain karena syafaat Nabi tangeh keneh mah maaf urang mah salatna ge salat sesa di pasar, sesa di sesa di sau, kadang-kadang teu salat najan salat ge kula mah nyaho potongan doang kieu mah salat isana ge sesa sinetron dia. Bener teh ya? Ieu mah lain ngomongkeun sasaha mah ngomongkeun pamajikan kula di mah. Sakitu pamajikan Ustad komo bikang RT madakna. Ampura teh. Cekula ka pamajikan neng geura salat isya engke si kakak iklan be bukan isana nungguan iklan. Begitu iklan cekula salat tuh iklan haliu ngalaudu mah kecepok beres ngalaudu make mukena barang beres make mukena iklanna beres kalah nakop di TV. Cekul eta pangaruh pamajikan Ustad nonton TV ge make mukena. Geura salat isya engke iklan deui bae. Begitu iklan deui tuh iklan salat. Haliu mah salat eta salat isya 4 rakaat ngan 3 menit mah. Allahu Akbar subhana. Samiallahu subhana. Cek malaikat lieur aing mah salat apa senam lantai gitu. Ditanya ku anak-anak mah eta mah salat gancang amat, ulah gandeng tapis aing mah salat di baheula. Sohor lamun ngomong-ngomong hayang ka surga ngandelkeun salat kalau bukan karena syafaat Nabi asana tangeh keneh. Bener teh mah. Makanya mudah-mudahan kumpulan orang ini jadi saksi ke jaga di akhirat kurang kumpul di doang kieu amin. Mungkin kumpulan anu bakal menang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Terus ibu terus jam 11 lewat sampai jam 12 siap teteh sampai jam 1 ge kuat. Mantep kurang muara manggeus teu kudu diragukeun deui kabehan ge beungeutna ahli ngabohong. Soper ahli ngaji cenah. Hampura ibu bapak ieu mah cacahan we nya. Kula ngarasa bangga atau bungah di aku keluarga ku Kang Haji Mansuro. Di acarana Maulid Nabi, kemudian haul almarhum almarhumlah Abah Soleh, berikut walimah khotmil Quran. Doakeun mudah-mudahan ieu pasantren sing langgeng ila yaumil kiamah. Pengasuhna mudah-mudahan dipasihan sehat walafiat, sabar lahir batin. Abah anu dihaul mudah-mudahan dicaangkeun alam kuburna, dihampura dosa-dosana, amin ya robbal. Santri anu tadi hataman mudah-mudahan sing barokah ilmuna. Ieu rek ngomongkeun haul sakedik dulur. Berbicara tentang haul, manfaat haul kabagi 3, kabagi sabaraha mah?
hiji manfaat pikeun anu dihaul dalam hal ieu adalah almarhum Abah Soleh. Jadi nutos maut mah geus teu butuhun kana kadahareun mah, bener teu? Nutos maut mah teu butuhun kana inumun, anu dibutuhkeun ku jalma nutos maut adalah untayan doa kiriman bacaan ayat suci Al-Qur'an. Alhamdulillah. Kunaon kula ngomong kadinya tetangga kula aya aki-aki geus kolot eta aki-aki mah. Tuh geus kolot lah. Eta amanat ka incuna. Ceng, engke lamun Abah kolot paeh, wayahna berkat nyalatkeunna teh ulah mih, ulah beas, ulah endog. Pan kuari mah mang lamun nyalatkeun berekatna beas mangnya. Eta mah aki-aki wasiat ka incuna. Engke mah lamun Abah paeh, eta berekatna ulah beas, ulah endog. Kunaon Bapak kolot? Engkena jaga di dituna bisi kudu ngasakeun deui. Terus kalian mau kompor gas ya kan gitu ya. Eta kan rada pemahaman rada salah tama. Aya dieu mah pemahaman anu rada salah bahkan melenceng cek ulama. Diserut mah aya mah nu ngomong kieu ka eta teh. Asal aya jalma nu paeh poe Salasa. Kumaha ngomongna? Ulah gagabah budak nu paeh poe Salasa masuk loba nu nuturkeun. Atuh hodi mana ge mah? Piraku nu paeh sorangan ka kuburan moal pacul sorangan ya. Non RT malamun paeh kudu kuburan sorangan gitu nya. Ieu mau ngomongna ulah gagabah budak nu paeh poe Salasa masuk loba nu nuturkeun cenah. Begitu aya mayit lewat ka hareupeun imahna, wer malangkeun cai. Di dia aya kitu deui. Bosen aing aya bae. Malangkeun hasupan rombeng bari ngomong teh jojong bae ulah saajak-ajakna sanu ajakna. Aya deui mah di ditu mah disurut malamun magrib kan geus kitu kateper be aya simut asup ka jero imah. Kumaha ngomongna? Bapak kolot naon ngincuk simut. Bapak kolot di mana? Kuku simut bapak kolot sagala. Bapak kolot ongkos simutna ditewak. Barang ditewak digarang juburna. Perepet. Barang tas digarang simutna diomongan, simut dia lamun mawa penyakit ka ditu ka jauh. Lamun mau milik balik deui ka dieu. Eta cek simut lamun bisa ngomong teudeuk aing. Sanajan mau milik aing kapok ka dieu deui. Jubur aing dibeuleuh. Lempeng-lempengkeun mah akidah rada mencong terus teh ieu. Lah cacahan deui mah sapanggihna be nya. Aya di ditu malak lamun reunuh, lamun keureunuh eta ibu-ibu tilok mikiran salat, tilok mikiran maca shalawat, tilok mikiran maca Quran, keureunuh make daster ngagantungkeun panglai. Ngagantungkeun parasani sagede pelak becak. Ngagantungkeun gunting leutik sakalian kampak ku dia gantungkeun. Terus cek mokolot nate ieu nek bawa sapu nyerenya beurang peuting kaleuung ka huma ieu bawa sapu nyere jeung naon mokolot engke lamun panggih jeung setan colok matana colok. Padahal nama keur hamil mah masalah sapu nyere mah teu wajib-wajib amat mah teu sunah-sunah amat. Keur hamil mah lobakeun maca Al-Qur'an supaya anak-anakna jadi pecinta-pecinta Al-Qur'an. Amin ya robbal. Eta akidah nu rada mencong lempang-lempangkeun insya. Ari Abah mah Abah almarhum Abah Soleh mah geus yakin insyaallah maaf geus ngeunaheun. Amin ya robbal. Ieu pasantren dirintis ku anjeunna jadi jariah pahala anu ngocor terus ke alam kuburna. Alhamdulillah. Anak-anakna jadi sararantri jadi kiai. Ieu anak anu soleh anu ganjaranana bakal ngocor ke alam kubur. Kemudian alumni-alumnina pada ngajar di kampung masing-masingna. Tah ieu ge bakal jadi ganjaran terus anu bakal jadi jariah ngocor ke alam kubur. Nu dipikiran ge urang mah. Nu dipikiran ge urang lamun ke maut kira-kira aya tahu nu ngajikeun urang.
lamun urang maot aya teu nu ngahaol doang kieu ye. Makana yuk pikir urang kabehan urang bakal maot teu mah. KBG bakal maot, syarat kematian mah tidak harus sakit. Anu cager jag belejag loba anu ngadadak paeh, bener teu mah. Syarat kematian itu tidak harus tua. Nu ngora-ngora ge loba nu paeh, nu digugulung bapak kolotna, nu paeh incuna. Eta anu mak narkoba pamuda apa aki-aki ceh? Pamuda lah. Eta nu sok balap motor ngetrek pamuda apa nini? Opir aku nini dah. Boro-boro nini mengetrek. Naik ojek begeta kancing tukang ojek perregatan cing. Syarat kematian mah tidak harus sakit. Buktina anu kena tsunami ribuan anu paeh eta muriang apa cager? Cager. Kemudian syarat kematian tidak memandang situasi dan kondisi tempat apapun, lamun kudu datangna ajal mah maot baik. Si Alek keur ngising di kebon. Geus kitu datang malaikat Ijroil. Cek Alek saha dia? Ijroil. Rek naon? Rek nyambut nyawa lah. Nyawa saha? Di dia doang sorangan. Berarti nyawa kulanya. Oh nyawa dia. Engke kula ngisang heula teu bisa. Pokoknya nama dia manasibna paehna kepet belah. Paeh kepet jadi jelema. Jadi anu di pikiran kurang kabehan urang nyiptakeun generasi anak-anak kurang supaya engke di mana urang maut aya nu ngiriman Yasin. Amin ya robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Beneun apa henteu? Mah hayang bisa kori. Lah geus kolot lah. Hayang boga anak bisa kori. Laju masandren tah henteu? Eta doang ku masalahna. Hayang boga minantu bisa kori. Tuh loba tuh. Euy. Boga salaki bisa kori, boga pamajikan bisa kori. Eta resep paseana ge make kori bae. Cek salakina teh haram jadah dia. Ditembak ku pamajikan anu hade kencang teh. Si anu haram jadah. Asup rumah sakit jiwa kabeh mah. Kunaon kula ngomong kadinya kieu mang, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Dengan agama hidup akan menjadi terarah. Dengan seni hidup akan menjadi indah. Benar apa benar? Iya pasantren kori supaya eta ngaji Quran aya laguan karena likuli sayin maqamun walikuli sayin mahalun. Ngaji Quran mah teu meunang sangeunahna, laguna geus aya ditentukeun, aya bayati, aya soba, aya nahawan, aya hijab, aya jiharkah. Lasok sangeunahna abong-abong urang Jawa ngaji Quran lagam Jawa. Abong-abong urang Karawang ngaji Quran lagam Karawang. Aro'aital ladzi yukadzibu bidi fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ngeunah henteu mangeunah henteu. 2 minggu ngapal deuna gaya. Sanggeusna bisa ngaji lagu Quran atuh tetep kudu dijaga ulah sok sadaekna kabeh dikorikeun. Tas di mana teteh? Tas dirangkas.
tas naon wajiding kacugak kok bagus sukuna atuh kudu dilaksa ngaji Quran mah aya laguan lamun ngandangkeun bebek atuh kana kandang bebek mah lamun ngandangkeun kebo kana kandang kebo lamun ngandangkeun bebek kana kandang kebo molos bae lamun ngandangkeun kebo kana kandang bebek acak-acakan mah hartina naon ngaji Quran mah aya laguan ulah sok sangeunahna kecuali sholawat bebas kecuali budak santri di kobong maca alfiah maca yakulu bisi bosen make bahar silahkan make bahar nu naon ge kan bahar loba mangnya aya bahar rojaj aya bahar basit aya bahar kamil aya bahar nu bisa ngawadang baharudin bisi bosen mah make bahar anu biasa silahkan make bahar lagu Roma Irama teu naon mah maca yakulu contohan tau lah Fi'lun sulasiun idza yujaradu Abu situn kama satu serodu tetehnya lagun eta lagun parasmanan sungguh mati aku jadi parasmanan biasa deh sih otak-otak jadi Haji Roma Irama mah hebat otakna jenius naon bae bisa jadi lagu kumaneh nama aya mobil teka tanjak jadi lagu cek Roma teh rem tangan lah mulai ngaco aja aya budak pamuda keur maling cau kanyahoan ku Haji Roma Irama jadi lagu di bae cek Haji teh jangan ditebang karena itu punya orang jangan ditebang jadi lagu baik bahkan eta baheula Mang Haji Roma Irama pernah hayang jadi presiden mangnya ulah menjadi marada haliu mah soalna engke lagu Indonesia Raya doangna cengkokna robah ku manehna Indonesia Raya merdeka aduh anu paling barabe marhaba namang beda marhaba atuh orok pisan tak eta ngaco geus lah kembali ke lab emang aing monyong dia wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa wahai urang muhara wal yakhsal ladzina urang teh kudu sieun kudu rempan kudu khawatir kunaon law taraku lamun urang maot ninggalkeun alam dunia min khalfihim dzurriyyatan diapa urang bakal ninggalkeun generasi anu lemah naudzu lemah tina naonna pertama lemah tina skillna ibunya kana skill skill apal teh skill kulit kebo teh ya melotot Pak skill teh kemampuan bah kieu maksudna ya di dieu aya anu SDG teu tamat bener teu tapi kulantaran boga skill bisa nuar awi di belahan terus dianyam jadi boboko jadi nyiru bisa dijual ngahasilkeun duit bisa barang dahar boga skill bener teu mah bener teu SDG teu tamat boro-boro sakola tapi boga kemampuan boga skill maculan taneuh ngagugula melak mantang melak dangdeur bisa perang dahar boga skill kolot mah nu di pikiran di anak urang mah sanggeusna urang maot anak urang bisa naon anak urang bisa naon teu bisa naon karena pagaweanana ayeuna ge ngan ngucek hap
dimulai hudang HS sampai ke HSD leungeunah teu lepas tina hap keur ngahadiran kiai ge nyekelan hap lah atuh teu maido anakna boga HP wong mana ge boga HP bapana ge boga HP bapak kolotna ge boga HP mau kolotna ge boga HP bahkan eta mau kolotna boga WA sagala bahkan grup WA na ge Roni rombongan ini ieu lamun geus grup WA geus lebah ieu komo budak mora mata meleungeus boga WA aya embe keur ngajuru di video goblok zaman baheula mah lamun anak muriang teh dikerok make minyak tanah make bawang putih ayeuna mah anak muriang dipoto terus update status aing mah hewa ieu pos potongan-potongan Facebook kabeh ieu aya nini umur 60 tahun boga Facebook mah dina foto nama gulis orang mah nini 60 tahun ngaran Facebook na ge inces yang selalu tersakiti uga guru jadi nu di pikiran anak orang bisa naon ayeuna aja unggal pe ngocek-ngocek HP bener teu mah dititah ngunjal gabah ku kolotna teu dae ceng bantuan bapak dia tuh ngunjal gabah ka sawah kumaha jawabna marera rera rera makanya ieu supaya ngaji supaya gerak ke hati maaf ayeuna mah alamna caang tapi hatena poek mah bener teu ari baheula mah alamna poek tapi hatena caang kiai masih jarang kene ngaji boro-boro make listrik make lampu totok minyak tanah asal beres ngaji liang irung hararidung barijeng dipagahan ku kiai nage salah denge bae kiai mah magahanana waqfu ana waqfir lana warhamna kadengena kumanehna mah apu mana gambir mana rek nyupah meureun tamanya tapi maaf mah kolot baheula mah dengekeun ya kolot baheula mah jampena mah sederhana tapi manjurna ka bina-bina mah bener teu naon sababna hiji takdim ka guru kadua rajin puasa aya paribahasa lamun hayang boga peurah kudu daek peurih bener teu bah anu kadua nu mantap ilmuna manfaat barokah takdim ka guru ngagedekeun isin ka kiai tah eta kula pernah nanya kamu kolot jampe nyeri beuteung mah coba lamok coba eta jampe nyeri beuteung wariskeun ka kula turutan ceng cek mokolot kula teh turutan yo bismillahirrahmanirrahim bedug leutik bedug gede ditabuh di jalan gede ditabuhan beuteung nama dug cageul naon sababna hatena caang alamna poek rajin puasana ka guru hormat takdim melang ka guru beda jeung zaman ayeuna bener apa bener ilmu satangtung pangarti satinggi langit puasa tilok daek ka guru teu pati hormat maaf ka kiai ayeuna mah beda jeung zaman baheula mah karak aya kiai dehem bae geus nyara rumput mah sararieu ayeuna mah kadang-kadang ka kiai dong ka babaturan bae kiai minjem korek sekalian jeung rokona goblok kiai kaisi baheula mah lamun imah disapa ku kiai posisi teteh keur teu make tiung pan haliu kagetnya Pak Ustad hampura keur teu make tiung neangan tiung upar-apar tiung eueuh eta plang meja nya dibeuritkeun saking izin jeung hormatna ka kiai bener apa bener baheula mah rek lewat ka pasantren minimal make tiung pan ayeuna mah beda lewat ka pasantren lewat ka masjid komo teh ayeuna sakola teh jelas isuk-isuk jogging belari pagi parawan kelas 3 SMP kelas 1 SMA nu jeuneup bararagus tanya make training kora rencang lari pagi subuh-subuh tuh dua dulu susu sagede buah gernu ampul-ampulan
ngalewat ke hareupeun pasantren cek budak santri tarik sis keluar Ustad di dia weh kenaon dari pagi Pak Ustad kami mah emangnya Pak Ustad kuno tiba heula salat subuh bae di goblok ya cek Ustad eta dia dari pagi supaya naon dari pagi teh supaya sehat Ustad kena jantung cek Ustad oh jantung dia sehat jantung ayeuna retak geuleuh susu dia tah kaki aing geus eueuh kaisin bener apa bener sagede santri ayeuna kaki aing geus isinan geus kurang di pasantren abdi itu kaji pan cek abdi teh da ari dari masawarah hayang bararagus jeung ngaroko bae mah ngabulak-bulak propos bebo komat kalamun rek nyalatkeun ngahutang sampurna mil barang aya pengumuman innalillahi yes ngahutang rokok sampurna mil 25.000 sendal rek diganti sendal sawalo 10.000 kusabaraha duit tah begitu nyalatkeun amplop ngan 10.000 dibuka di jalan kuat ngomong kieu modar-modar amat teh buka duit mah balik nyalatkeun aya aki-aki keur batuk di pinggir jalan tah hiji raha tah eta ngarokok ngabulak-bulak bae ari sawaraha hayang bagus napas hayang panjang jeung ngarokok bae cek ulah-ulah sok ngararokok dah ulah sok ngararokok eta budak santri maling-maling bae ngarokok kadang di kebon ngarokokna kadang-kadang di jero WC ngarokok bari ngisi begitu kiai lewat kana WC na ngebul mah si kiai moal salah dongna santri keur ngarokok ieu woi kenaon dia keur miceun ka ngarokok lain itu kak, eta wes senang ngebul, iya mataina halut kene. Kaki aing ngalawan. Anu ngahalangan karena manfaatna ilmu barokah ilmu, eta mah kurang takdim kaki aing. Benar apa benar? Benar apa benar? Terus ya terus. Tapi indah mang dunia santri mah indah bener tuh ayeuna zaman corona bener tuh mang temempan lah ka santri mah corona mah temempan bener tuh pan corona eta virus eta kadituna kuman atuh santri mah geus bergaul jeung kuman tiba heula pan rek ngaliwat ngilikan nampan kan aya di kolong kobongnya barang di dulu nampan aya TikTok tai pitik jeung tai kotor kan dipanyut hampan ku cai bersih nu penting najis ainiyah na leungit becek dokter mah kurang steril masih ada bakteri masih ada kuman cek santri mah paeh kuliwat panas mah laju dahar lagi pan santri malemun lobaan teh make daun mangnya daun caukeun ngariung horeng teu sadar diburi aya embe horeng ditarik ujung daun kumbe buru-buru atuh sang acak-acakan kabeh sugan tarek heureunan daharna lanjut bae aduh cek dokter mah kuman arah asup tapi cek Gusti Allah kuman ulah asup kana beuteung santri ulah asup kana sumut santri eta makhluk aing kakasih aing keur neangan ilmu aing ulah asup kana beuteung santri cek kuman moal Gusti moal ngan eta kuman teu asup kana beuteung santri ngan nempel kana birit santri saya ngabi tarah buku beruntang tapi teuing mang santri mah kudu atul can sah jadi santrina lamun can atul mah jadi santri tanpa atul bagaikan langit tak berbintang hidup atul hidup Ieu kan di akhir zaman salah satu keistimewaan loba keneh anu daek marah santren bener teman teu
teuing batur mamang rek kumaha los urang mau belajar Al-Qur'an, teuing batur merek belajar bahasa Inggris, urang mau belajar Al-Qur'an karena Al-Qur'an adalah the way of life religion in the Muslim. Ih, kepercayaan. Patut aneh bae teh bisa bahasa Inggris. Gampang nih Inggris mah good night selamat malam, good morning selamat pagi, gujubar selamat ngojay. Bahasa Inggris mah babari tinggal manggil bae guru privat, belajar 1 tahun bisa. Belajar Arab mah hese tanya tukang mang santri hayang bisa maca kitab ngaji amil jurumiyah matan bina nasrib ngelal sampai kangelel maneh. Eta hayang kapaham kitab hese bener teh mah. Makanya santri kudu semangat belajar bahasa Arabna. Santri mah pararinter bahasa Arabna. Mang santri ngisang naon bahasa Arabna. Alah antaina. Ulah cungir-cengir teh. Kieu maksud nama ya. Urang sapoe sapeuting teu ngomong Inggris teu matak dosa teu naon, bener teu mah? Tapi sapoe sapeuting teu ngomong Arab dosa mah. Eta kan salat ngomong Arab mah. Sagede takbir kan kudu make bahasa Arab, Lin. Allahu Akbar wajib kudu make bahasa Arab. Takbirna wajib ngangkat leungeunna sunah Kak. Tapi sagede ngangkat leungeun sunah ge dipake aturanana ulah sok sadaekna ngangkat leungeunna hudwa mankibae lempengan tahta. Ulah sok sadaekna ngangkat leungeun doang kajune tatangga kula. Angkat leungeun ka luhur Allah. Cekulah ka eta ngangkat leungeun luhur amat gane Ustaz emang malu uji-ujian jeung pangeran mah. Aya nu ngangkat leungeunna ka gigir Pak. Allahu Akbar beletrak kana tarang batur Pak. Atuh cincin segede jengkol Pak. Untung nu belah dina urang Cimande bisa kelir. Atuh ribut di jero masjid. Bener ngangkat leungeunna kudua mankibae lempengan tahta. Sakita aya naon Kak? Lamun kakak ieu lalaki kelekna buka renggangkeun nangtungna renggangkeun ta sakieu. Lamun ibu-ibu kelekna rapetkeun nangtungna ge rapetkeun. Kunaon lalaki mah teu dirapetkeun karena lamun dirapetkeun khawatir makal aya nu kasiksa. Acepet. Bener apa bener? Yuk makanya yuk gerakeun giroh semangat masantren. Insya Allah anu bakal jadi imam masjid, anu bakal jadi kapten musola, anu bakal jadi jenderal masjid, anu bakal mimpin tahlil adalah keluaran pesantren Bale Robeng. Bener apa bener? Bener apa bener? Makana wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di apa urang khawatir urang mah ayeuna masih keneh muludan belum tentu anak incu urang mah engke jaga masih muludan. Benar apa benar? Urang mah ayeuna masih bisa keneh marhaba tapi pikiran anak incu urang engke jaga apa bisa teu marhaba. Urang mah ayeuna masih tahlilan belum tentu anak incu urang mangke jaga daek tahlilan. Naudzubillahi min. Naudzubillahi min. Nah, jadi ieu mah almarhum Abah Soleh mah insyaallah ngalir pahalana ka alam kubur. Amin ya robbal alamin. Anu kadua ibu manfaat haul eta bagi urang anu hadir haul. Bu, manfaat bagi urang anu hadir haul hartina ngingetkeun ka urang bahwa urang ge isuk pageto duka iraha lamun geus bea kontrakna bakal maot. Benar apa benar? Geus teu aneh mah tadi ngobrol jeung urang peuting maot teu aneh. Anu aneh mah beurang paeh peuting ngobrol jeung urang. Kalah aneh bobongkong tama.
ingetkeun urang bakal mau anu katilu manfaat haul pikeun keluarga anu ngayakeun haul. Naon manfaatna? Insyaallah idkhalu surur, hatena bungah ku kadongkapan urang sadayana alhamdulillah. Kemudian kadatanganku para alumni, kadatanganku para kiai, bunga hatena sedengkeun cek hadis di mana urang geus ngabubungah ka hate jelema eta ganjaranana sarua jeung alahbatan ibadah sunnah 60 tahun. Alhamdulillah. Makana ibu bapak hadirin hadirat sadayana, yuk urang kabehan ramekeun pasantren, ramekeun pangajian, ieu lembur bakal berkah. Amin. Berkah Al-Qur'an. Ulah sieun mang, ulah sieun yakin lamun urang yakin kana Al-Qur'an bakal berkah kahirupan urang asal urang daek hiji yakin karena Al-Qur'an, ngamalkeun karena Al-Qur'an. Amin ya robbal. Jabuktina ieu kula ngomong kieu supaya jadi motivasi ke para santri. Mana mang santri mana? Non si hujan tah. Hujan. Tenang bae ka. Baheula kula balik di pasantren. Nikah. Alhamdulillah eta pamajikan kula awewe ka alhamdulillah. Doalah. Begitu nikah eta masyarakat rame geger. Kumaha ngomongna, ih kawin jeung santri teu jelas. Santri mau ngomongna teu jelas. Tapi kan insyaallah nu penting urang sabar istiqomah ngajalankeun ilmu agama, insyaallah bakal kapanggih barokahna alhamdulillah. Terus peletak-peletik aya nu nitah kori biasalah diberkatan lagi kana kantong karesek ya daging kotok nage ceker dong ngacung we ka luhur. Motor diberkatan karena kardus dipakai karena motor eta meureun kardusna kurang kenceng naliana nakah begitu aya gejlugan kardus nancleng kang atuh opak hiber mah rangina ngagolono teu puting-puting udah rangina kencang pula kencang pas di lampu merah ranginangna eureun supaya jadi motivasi ka urang kabehan. Biasa santri mah susah manggeus biasa bener ya karena yuk tolabul ilmi tokna tordul jahli musir bodoh urang ulah betah cicing dina bodoh urang manggeus bodoh mang anak incu urang mah ulah mere bodoh urang mah SD teu tamat anak incu urang mah kudu sarjana urang mah maca Quran gitu bisa mang anak incu urang mah kudu tahfidz Quran insya ulah musir ulah betah cicing dina bodoh picir bodoh. Lamun urang ngawariskeun harta doang ke anak harta mah ulah tasa tahun sabulan ge beak pakaya mah bener teu Bang? Ulah nungguan sabulan saminggu ge beak pakaya mah. Tapi lamun urang ngawariskeun ilmu ke anak insyaallah dengan sendirinya eta ilmu bakal narik kana harta urang. Amin ya robbal. Jadi ulah ngawariskeun bodoh ke anak jelema bodoh mah capek bener tuh jelema bodoh mah kahina jelema bodoh mah katinca buktina jelema bodoh kulit mang ngangkat batu satruk diupahan ngan 100.000 jelema na 5an kabagian 20.000 ewang capek tuh capek. Tapi jelema pinter ngangkat batu sagede siki kacang hejo dina jero beuteung pasien dokter ngarana 11 juta mang sorangan bae. Beda tuh makana ulah hayang jadi jelema bodoh. Tolna tordul jahli lamna layinul qalbi ngaleuleuskeun hate. Di mana urang sering ngaji hate bakal leus. Lamun urang ngaji Quran ka ahlina ya Allah Fatihah urang masih acak-acakan kene leuleus can aya naonan hate urang bener teu Pak?
salat diajikeun ya Allah salat kurang masih acak-acakan kene bener tuh. Jadi semakin ngaji hati teh lain semakin geus ngarasa bener ibadah, justru ngarasa loba kurang dina ibadah. Terakhir di hujan ja bakna birun lil walidain ngaba bagus ka indung bapa. Insyaallah selagi urang cicing di pasantren, selagi urang keur aya di majlis ilmu, indung bapa urang nutos maot bray caang alam kuburna. Anu masih hirup di hampura dosa-dosana gara-gara anak natolab ilmu. Alhamdulillah. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah kabeneran tos tabuh 12 mungkin sakitulah ala kadar ti abdi silaturahmi hampura ka haji ala kadar. Mudah-mudahan ieu cacahan aya hikmah jeung manfaatna. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.